Ya, terus aki-aki teh nih, bisa ngabahagia-bahagiakeun saeutik wae mah. Gandeng era loba batur ya teh nusok. Ieu teh. Eta di ubaran, atuh di ubaran. Heuh apa geus beuting ku ekstra jos jeung ku bonteng. Ai bunda geuningan. Geuning angger. Tuh si Marlukin atuh bun tuh. Mana? Cek batur mah kuring teh budak nu kasep gawe ukur Ya ulit. head. Balik sia teh ngabajaan teh bebal. Jih nah datang kos nu burung jauh-jauh ngambek ka urang na ya naon. Tah pamajikan aing sabeuting ngadat sia teh ngabajaan teh sing balik atuh bebal sia teh. Jih panah urang mah serius mang. Cek urang teh mun hayang kuat lila arek trajos jeung bonteng cek urang teh. Ya, geus. Tapi angere siga kelinci kitu tah. Perubahan. Berarti teu ngepek. Jih mateng, ai kituna di kumaha cara ngadaharna eta? Tah tanyakeun ka nu ngagaweanana sia mah. Oh. Ya, kan si bonteng teh dikeuman ku ekstra jos. Kuwi diinum. Tapi teu ngepek. Angger weh. Anggar sia mah ngebekur teh ti baheula teh. Mata keueuh teu percaya wae aing ka maneh mah. Nu balik ke ukur 1 menit malah naonan bal. Jih atuh da Mang Ateng masalah prosedurna ge. Maksud urang teh kieu Mang Ateng. Si ekstra josna inum, si bontengna colok-colokeun. Sok kuat bising 2 jam leuwih ge. Goblok teh sia teh ngagawean ka aing bebal. Hantu mah hantu. Aing diangkat bebal teh kehet. Bebal jurut teh. Dasar bapak aing tas beres make teh tarasan di bensinan aing kasih kesana masuk ada dorong aing capek geus kieu teh aya Mang Ateng jeung Alulu nginjem heula Mang Ateng jeung Alulu. Rijal naik mana tas di mana? Eta motor ngadon didodorong, padahal mah gandong we nya sekalian. Aduh, Mang, tulungan. Tuh, motor beakkeun bensin. Bapak urang daung kuna mah tara ngabensinan. Aing meni geus lekluk tur yo ti Panjalu ngada dorong. Moal we jang kapok, baheula kitu dibayar di sabaraha kali maneh nginjem duit yang meuli bensin. Ka bapak maneh we atuh di tengah bensinan. Oh bensin mana Jal? Ya lumayan aya sakarbuan mah atuh padu tepi ka imah we. Rara yang teuing paling ge eta mah cikompol. Lu ieu teh rek hujan. Kumaha kitu? Meni payung yang kieu euy. Soalnya asa hareudang mah euy. Hareudang euy ai mau lila dege hujan euy. Dasar aki-aki budak teh ek bengkeng mah bengkengnya tuh. Terus lah aing maik balik ada mau melenjeng mah. Mang tak ada ta mang mungkin aja Mang Ateng mah kalaka mungkin ate Darmaji. Ontong di ladangan sama kitu mah. Hanya jang. Denge-denge teuing mang eta mah budak edan eta mah. Alhamdulillah aya oge terminal. Akhirnya urang euy bisa nyusul Sajidah Laila ke Gresik. Ayo Pak. Waduh, anu mananya euy? Nu jurusan ka Gresik. Iya gitu euy jurusan ka Gresik. Goy mana ke mana? Ih, puguhan urang kita tadi mapai terminal, ternyata di dieu euy. Urang teh rek ka Gresik, ek nyusul ka boboh urang Neng Sajidah Laila. Nah, nu lieur ari sia ieu mah mobil pariwisata, berarti jarah religi di Panjalu, kehed lain ka Gresik sia mah. Wah, nah heuh. Aduh, aing geus gagal deui wae aing ketemuan jeung Neng Sajidah lah. Aing Da opo aya kagegeloan eta ku awewe eta budak Gusti. Duh,
jangan kira mending cicing we di imah ulah keluarnya. Arah mas potong. Ya. Darah ruih soeh. Ai sugan aing mah kulit karanda apa neangan mas potong jeung duit soeh mah aing mah najis ambung ilu ah. Kagok buru. Kalau sok loba ngabobodoh hirup teh. Arah mas potong ada siapa tadi ditipu mama lo. Ini tuh dah ya buru. Arah mas potong soeh. Arah mas potong. Lah aing bisi panggil Arah jeung mas babaturan potong. sekolah. Arah mas potong. Era bisi panggil jeung babaturan sekolah. Nah geuning era ada usaha halal kehet sia teh. Geuning era teuing geus. Neng kagungan mas potong duit. Mas potong nya, mas potongnya. Nyawa aing teh apa? Mas potong duit soeh itu sugan gaduh urang peser ku abdi. Nah duit soeh di teangan mama duruk aluk mah. Dulu tah cek aing ge kalahkah diledek batur aing mah ilu ka Mang Ateng mah. Uji mental kehet sia teh. Lain ambok-ambokan era angger hayang udud mah ka aing sia mah. Mang, di mana asli mang? Abdi teh sareng Pak Ateng teh ti paling panjalu. Ya, cik atuh aya geus ucang-ucang dina jugang mah geus kolot mah mentong sok sagala teuing ditingali atuh da itu mah ngora keneh moal gedaekeun. Rek nanyakeun susukan nukeun duit soeh jeung mas potong urang mah. Cicing stop heula masalah anu ngora mah ye bagian urang. Urang Alah, cicing geus kolot mah. Aham. emang enak. Kalah nyung carikeun urang mang. Komo mun ku Mang Ateng mah disampeurkeunna diseblok tah. Kumaha ya entosotan kagungan teh duit soeh teh. Kaya Kang ngacis soeh mah ya genu sarae bade mah tah. Sarae sadayana tuh soeh mah teh aya. Pamer.